Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana. Patepang deui sareng sim kuring Gendro Syuandaru dina acara Flash Warta Sunda. Di dieu abdi bade ngadugikeun warta dinten Kemis kaping 25 Februari tahun 2021. Salami 4 menit kapayun dina acara Flash Warta Sunda anu ngadugikeun informasi-informasi terkini sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya ti Kabupaten Bandung Barat ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Pamirsa, sumangga nyanggakeun warta salengkapna. Tomat teh beda-beda tur rea rupana. Disagedeungeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda tea, nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur dierogan boga pangaji nu mahal. Tomat teh salah sahiji buah-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atau sambeleun. Sakapeung, tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah. Bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu hasil tina budidaya anyar. Ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal, lantaran kualitasna punjul. Di leleuweuk Lembang, tomat momotaro teh bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina saminggu. Parang mangsana panen, muput tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan. Sangkan bisa awet tur pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia. Lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna. Leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh. Upama harga eta tomat kawilang mahal. Eta hal diebreuhkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar tea, momotaro katangan beda boh tina wangun, boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejena. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, informasi nu nembe didugikeun mangrupa informasi pamungkas dina dinten ieu. Sim kuring Gendro Syuandaru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.